teh muncang, mun dikana kulkasnya jadi kemiring kayak meriah putih. Kayak ngadu lah siap. Ya, kemana wae? Bos. Cara pendak Ini nya. mana boga batu alit di mana, Bos? Ya, menang tapa. Di Cariu. Cariu. Diuk tadi. Di mana dia? Di dia bae, diuk. Kumaha Kang Damang? Ya wis tapang ya dong. Aing mah. Alhamdulillah Bos, damang salira mah. Ugur keur sibuk Bos, damal di jaba ieu aya pagawean male muncang. Bos eta kunaon maneh leungeun jiga nu lilineun kitu budak-budak. Berat ya teh berat teh. Hidup pinakeun lah ka dos. Tah, kitu teh eta anger lilineun. Jadi kumaha Kang ya? Nah, Utang teh da can dibayar wae terus genep bulan gini. Janjina sabulan. ya Bos, urang teh can gajian Bos, sampura. Coba ieu boga pagawean ieu muncang jangke ngadu peuting. Tapi ngaduna can aya kawan nih jaba muncangna tah keneh. Tadi nama Kang ge berobat si Darko. Darko. Darko mana, Bos? Eta Darko datang di Abi. Kamari di opname. Ulo? Di opname kunaon Bos eta, Bos? Gering naon eta? Jadi kieu Kang ya. Kumaha, Bos? Masa ge pengene. Iya. Nah, sok tinggal pada mah ka dieu kodok. Jadi kieu Kang kamari teh Darko teh terus dibaca ku Abi Beranaon? gara-gara samayar hutang. Nya, anjing ku abi dibayar gajian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys, biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update.